bapak sadayana, kami ibu bapak sadayana ngerhatoskeun nembe suanten anu keluar sadayana istri hungkul. Mung aya hiji suanten pamaget nyaeta suanten Ramana Dilan. Pidoana ti sadayana ieu murang kali insyaallah Kang Etah pindah tos dugi ka 28. Mudah-mudahan anjeunna sing tiasa jangan dilebet kubur ka ibuna. Sing tiasa nuntun ka ibuna ka surgana Allah. Ieu murang kali soleh, murang kali bagus, murang kali sabar, pangtawakalna di asal apiah. Pidoana ti Bapak Ibu sadayana, khususna Kang Gede Dilan. Anjeunna ti kelas 3 mondok ti dieu tanpa sentuhan seorang ibu. Ayeuna anjeunna berdiri di panggung ieu, nyaksikeun suara ibu orang lain. Anjeunna mung tiasa ngejerit dina manah ngadoakeun ka Ibu Ramana, khususna ka ibuna anu tos ngaturkeun. Sakali deui pidoana ti sadayana Kang Gede Dilan. Insyaallah ieu murang kali bakal janten, murang kali anu soleh, murang kali anu sukses, anu tiasa ngabanggakeun Ibu Ramana. Kang Gede murang kali MI mungkin hidup hoyong di usia anak-anak ieu hoyong bermain, hoyong bobo sareng sepuhna, hoyong tuang dihuapan ku sepuhna, tapi anjeunna rela patebih sareng sepuhna demi naon Bu? Demi ngagapai cita-cita anjeunna. Janten murang kali anu soleh tur solehah Bu. Pidoana mudah-mudahan sadayana murang kali MI nu aya di payun ieu sing jantan murang kali anu soleh-solehah Bu. Anu tiasa neraskeun perjuangan agami khususna panginten ya bunya. Sok tasnya kaina. Yuk sok ucapkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.